Assalamualaikum dulu salembur baraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian ke-20 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Bari ngahariring kawih asin nu kebekleneng ku katineng hate, Nyi Irah teluak liuk panona jongjon kana hancaeun petikeun. Nepi ka teu karasa jeung biicah geus paanggang sababaraha patok. Teu jauh ti dinya rada beh tonggoh meusan, si satosan keur diuk bari nyarande kana tangkal jengjen. Panona mencrong kalebah Nyi Irah, sedeng ari nu dipencrong nama jongjon bae tungkul teluak liuk. Malah harita teh keur ngahariring leutik, tambah ngalamun teuing kawasna teh. Leuh cacak mun seug nyahoeun mah lebah dinya aya si satosan. Piraku we mun teu buru-buru lumpat ngadon ngadeuketan deui biicah. Atuh si satosan bangun anteng ngalamun, teu jalang-jeleng kawas sasari. Nepi ka boa kudu sajen ge teu kabereungeun yen geus aya jurig ngacentul di dinya. Atawa memang si satosan kitu peta teh ngahaja ngadodoho Nyi Irah mojang geulis urang tanara. Sabab panonna mah ti tadi keneh terus mencrong. Bari kakapeungan heug ngarahuh bangun kesel ngadaguan bongohna nu rek didodoho. Kawas namun teu sieun matak ngagigiras kanu keur didodohona, nu sajen mah kana dibuburak sina jarauh. Ngarah sorangan bisa jongjon murak pais lauk girinyi. Najan kitu moal keneh jongjon, da puguh teu jauh ti dinya rada kahalangan ku tangkal suren. Aya si anatasan nu teu kanyahoan jolna. Rada meusan urang Jepang anu eta mah teu matak paur muringis teuing buruh perkebunan teh. Tuda tincak jeung ketakna rada misah ti baturna. Ieu mah aya sari-sari nu mihak ka pihak buruh perkebunan. Si satosan bangun nu geus teu sabar, kumetap hayang gerenga gabrug terus ngerewas. Tuda kitu adat si eta mah teu beunang dililindeg ku jalan lemes. Dina geus pantegna teu bisa ngadalian hawa nafsu setana mah. Wani entang-entangan naraga ku jalan maksa mirusa. Jung manehna nangtung bari tuluy ke keteyepan ngalengkahkeun sukuna lalaunan. Taya bedana ti peta ucing nu keur ngadodoho beurit. Panonna tetep mencrong kana mangsana bisi kapoosan. Si satosan mani geus asagep-asagep ngrekeb mangsana. Hatena geus dir yen Nyi Irah bakal beunang di dinya keneh. Tapi danya kitu, manusa mah saukur boga kahayang jeung cita-cita. Ngan bae ari laksana atawa henteu mah gumantung kana kudrating Pangeran Nu Maha Kawasa. Saperti kaayaan si satosan harita, manehna keketeyepan ngintip Nyi Irah rek dirontok ditewak pikeun dipake wadal hawa nafsuna. Nah ana jetruk teh tungtung sapatuna najong akar bareng jeung ngareretna Nyi Irah nu muringis bari ngejat lumpat. Jangan lari, tidak apa-apa, jangan lari anone. Pokna beri ngarontok ngajewang leungeun Nyi Irah nu ngajerit. Sedang gembolan wadah pucuk enteh kageweungkeun nepi ka lesot. Iya, tolong. Nyi Irah ngajerit deui bari habak ninggang beungeut si satosan. Oh, tidak apa-apa Dana. Nippon Indonesia sama-sama saudara. Tidak apa-apa. Anone bagus, cantik. Nippon suka. Pokna deui bari rek ngarangkul sungutna geus monyong-monyong bae. Najis dah lepaskeun setan. Teu suka deuleu aing dikikil. Tolong. Nyi Irah abrug-abrugan bari nyakar beungeut si satosan. Si anatasan barang ngadenge sora nu ngajerit, curing hak sarta terus muruk kalebah eta kejadian. Nyi Irah terjelan bari babadug. Sot lesot berbet lumpat katonggoh nu tuluy diudag ku si satosan. Ngan orok kaya kapegat ku si anatasan sarta leungeun si satosan dijewang. Atuh malikan jebet jebet. Si anatasan ditampiling. Berebet deui si satosan ngudag Nyi Irah nu kukurubutan kana dapuran enteh. Kedepuk Nyi Irah labuh nangkuban lantaran samping napak ojot. Gabrug dirontok si satosan. Keur galungan kegerelengan. Keukeuh nu hayang lesot tina bahaya jeung nu keukeuh hayang ngumbar nafsu. Sabot kitu jol si anatasan, gabrug di ngarontok ka si satosan, durug-dug sukuna digusur.
Atuh Nyi Irah lepas sarta berbet lompat deui ka lamping. Keur si Satosan jeung si Anatasan galungan teu beda ti puyuh gegerelengan ka lamping sarta si Satosan crok ti handap habek ditonjokan diperekpek dicabokan. Tapi bener-bener si Satosan kuat. Eta meureun geus karanjingan ku setan, gurinjal manehna ngagurinjal satabari ngajejek bedeungna si Anatasan. Cengkang keduk hulu si Anatasan denggar tunggul tangkal suren. Sakedapan manehna uleng katura lengan bari gegerungan. Berebet si Satosan ngudag Nyi Irah kalebak nu geus rada beh jauh. Ngan sidik ayeuna mah Nyi Irah nage siga nu geus leuleus lompatna sosolontodan. Sedang bajuna rangsak samping na dicecakel meh udar bari kitu ge sararoek kawantut dikararaid kana tangkalan. Tolong. Bokna bari lumpat sakalumpat lampet. Keur kitu ti lebak Jol Darta jeung anak buahna duaan nyaeta prajurit Toha jeung Tarja. Barang ngadenge aya nu jejeritan jeung tulung-tulungan teu cicingeun berebet lumpat muru kabeh tonggoh. Ana breh teh sidik Nyi Irah keur diudag-udag ku si Satosan. Tapi sarikatna ge awewe lumpat tinu rembet bari lungse deui. Atuh teu burung kasusul ku si Satosan. Anu antuk namah Nyi Irah ku kurilingan dina tangkal suren teu beda ti ucing-ucingan ngurilingan tangkal. Berebet ka kenca, berebet ka katuhu. Da puguh ka tukang jungkrang kahareup aya si Satosan. Atungan krewek bae katewak deui bari ditangkep satarikna. Sabot kitu trojol si Anatasan ngudag deui muru ka si Satosan nu keur ngekeuweuk Nyi Irah. Bareng jeung Jolna Darta katut anak buahna. Ngan meh-mehan ngargog teu bisa wajar kumaha. Da si Satosan rikat nyabut pestolna. Bari Nyi Irah seolah-olah dipake tameng, ditodong ku pestol sirahna. Nepi ka antuk namah Nyi Irah balem teu kecet-kecet da puguh sieun didor di pestol. Pergi, rari. Si Satosan bari ngacung-acung pestolna. Sedang leungeun kencana tetep ngekeuweuk Nyi Irah. Iya, tolong. Lesotkeun aing sia curig. Nyi Irah gogorowokan bari babadug, tapi tetep teu bisa lesot. Malah kalah kakak gugusur ku si Satosan nu ngancam rek maehan singsah anu ngadeukeutan ka manehna. Panonna buringas-lingas, kawasna obas eutik ge nu aya di hareupeunana kana bakal ngajolor ku pelor pestol. Bari dina bisana males nu rek ditulungan kudu kabawa jadi korban. Ieu teh cek ijiran nu asup di akal. Sabot kerting haruleng mikiran kumaha bisa nulungan Nyi Irah anu sasat tinggal murak mun paisan teh mah. Ngan bae dasar tariking cilaka anu boga dosa. Kalawan teu disangka-sangka bari teu kanyahoan saha nu boga pokalna. Ngan sakilat, siat, slep, aya balati anu nancep kana kekemplong walikat kathu si Satosan. Per, leungeunna anu nyekel pestol ngeleper. Luk pestolna murag. Telonjong, bluk nyuuh bari gegerungan awahing ku nyeri. Celeng Darta ngajleng bari tumpak tempo kanu ngorosak kalebak. Kolebat siga aya nu lumpat. Dor! Darta ngabekaskeun pestol. Les bae nu ngolebat teh ngareles teu tembong deui. Celeng Darta ngajleng deui tapi teu kebat dalung kawing bari jeung kaburu dihuit ku si Anatasan. Nu nyebutkeun moal kapanggih. Bari kurang-kurangna bisa sorangan nu kabongohan. Lantaran cenah geus pasti cara kajadian-kajadian nu geus kaalaman ku baturna lain dibaledogkeun ku jalma biasa. Siga nengan Budanco Darta nu teu boleh panasaran hayang mapai saha-sahana nu geus maledog si Satosan ku balati basarek maksa Nyi Irah tea. Teges teu gugontuhon percaya kana beja-beja tahayul cara nu sejen. Malah apan si Anatasan oge kawas kitu anggapanana cenah lain pagawean jelema. Buktina basa rek tuluy diudag ku Darta oge apan si Anatasan nu nyaram. Atuh basa ngalaporkeun eta kajadian ka komandana oge kitu alesanana. Yen cenah nu geus maledogkeun balati teh lain manusia biasa. Tapi cara kajadian-kajadian di sejen tempat nu geus mawa wadal nu sarua anu nurutkeun kapercayaan geus dijalankeun ku bangsa lelembut nu keur butuh ku parepeh. Katambah diinyakeun deui ku nu kasebut jadi jalma kapercayaan jeung pananyaan urang dinya. Mana teu aneh mun tambah percaya oge kana ayana siluman nu marakayangan teh. Malah pikeun ngajaga keselamatan sarerea, cenah di perkebunan tanara teh kudu ditumbalan ku hulu munding nu di ruang dina wewangunan pabrik minangka babakti ka siluman nu ngageugeuh di Gunung Wayang. Kawasa perkebunan tanara oge nya percaya
Atuh dinaderna mencit munding teh mokaha urang pabrik babakuna kaum buruhna anu geus tahun-tahun tarangasaan daging harita mah teu burung weureuseub ku daging munding teh. Dangan hulu nanu di ruang di juru pipir pabrik mah kabeh oge dagingna sapuratina dibagikeun kalawan walatra. Itung-itung hajatna sadianti beasna 3 kilo sewang teh. Ari Darta dina hatena mangan semet seuri we nu aya ngadenge jeung ninggal nu kitu teh. Tuda eukeur mah sasat percaya teu percaya. Percaya ku ayana, ari teu percaya ku bukti nu geus kapanggihna basa di markas Putri Demit tea. Najan kitu ari bruk-brak ngadon geruh kanu rea mah teu wanieun. Tuda meureun mun cuih cuam caem kitu mah sarua bae jeung ngajiret beheung sorangan. Lantaran apanya maneh nanu tanggung jawab keamanan di tanara teh. Malah basa aya balati nu ngablesat nancep kana kekemplong walikat si satosan oge. Ku Darta mah sidik kabireungeuh joreatna nu lumpat ka lebak teh. Mana tuluy ngabekaskeun pistolna itung-itung ngarah piandal si anatasan da puguh teu dikenakeun tea. Ngan untung barang rek nyieun rengkak saranu rek ngudag kaburu dihuit manten ku si anatasan. Atuhnya atoh we nu aya pikeun Darta mah. Tuda sidik nu ngajoreat ka lebak teh lain awewe nu kabejakeun sok ngariringkik bari ngahihi kawas Kunti. Tapi si garingkang lalaki mana panasaran oge. Lain rek ditewak tuluy dipasrahkeun ka daini ponu kawasa supaya ditibanan hukuman. Ieu mah ngan semat hayang nyaho bae, pedah kasawang moal jauh tina panyangka hatena. Yen geus moal urang mana deui mun seug lain urang dinya sorangan teh. Nu ukur rek nembleuhkeun gegeuleuh ngepretkeun rurujit ka si balati demit. Ari Nyi Ira tisantasna mimiti kejadian rek dipaksa pirusa ku si satosan. Can katemong deui ngulampreng ulin ngalantung atawa ngaliwat rek ngadon metik enteh ka kebon. Kawas naging giapeun keneh mun terek disebut kapokeun oge. Buktina meh saban isuk ngahajak ku Darta dipegat dina liliwatan atawa dilanglangan ka kebon. Boleh tetembong kalangkang-kalangkang na acan. Mana nu sajan oge kasebut lanjang atawa awewe ngora turada pantes mah geus arang langka aya nu wani ngadon buburuh metik. Najan pihak Jepang nu kawasa di pabrik geus ngawawadianan ka anak buahna ulah rek nyieun peta purunyus secara si satosan. Kitu nama bari jeung enya deui katembong siga nu eungkeut-eungkeut balager. Tapi mungguhing ijiran balarea mah teu kitu. Angger pageuh dina kayakinanana yen adat mah da puguh ka kurung ku iga sok hese diiradatanana. Nu matak teu aneh mun ti harita mah nu maretik di kebon teh ukur diwangun ku awewe nu geus karolot. Bari dina hatena mah kawasna angger bae ngarasa teu jongjon. Najan ti harita langka aya soldadu Jepang nu leudeng sosoranganan ngadon ngulampreng ka kebon ge. Kawasna lebah dieu mah pepada sarua ari ku kasieun mah. Sapihak sieun jadi wadal si balati demit nu teu boleh ngincer. Neangan parepeh keur geganti romusa nu maraot dicukul cenah. Ari Darta pangahayang panggih jeung Nyi Irah teh lain rek naon ngan semet hayang ngobrol bari rineh paduduaan. Da ngahaja-haja datang ka imahna masuk tarasase kagok ku kolot-kolotna. Modus Darta mah. Geus aya mingguna diarep-arep ngaliwat kaburuanana atawa kapalebah liliwatanana. Weleh teu kabeneran paamprok. Ari harita isuk-isuk nu diarep-arep teh kabireungeuh rentang-rentangna. Duka rek ka mana? Da ari rek ka kebon mah lain kitu dangdananana. Kabeneran harita teh rek aya kendaraan ti pabrik nu rek ka kota. Geus sidik Nyi Irah leumpang nasi ganu nuju ka lebah buruan bedeng nu dicicinganana. Darta nu keur nangtung di lawang rikat ngeloka tepas bari api-api nu jongjon maca koran. Tapi tibalik koran. Tapi kawasna nu lembang oge teh eleh taktik. Buktina teu tuluy kebat ngaliwat kaburuanana. Da tuluy mengkol ka jalan nu aya di lebakeunana. Atuh Darta jadi kapoosan nu diarep-arep geus ngaliwat manten. Ari ditempo kaluar geus eueuh, atuh rada luak liuk asa leungiteun. Horeng geus ngungkug ka belah kulon. Geus kitu mah kecelik bae Darta turun. Maksudna rek nuturkeun Nyi Irah nu leumpang geus rada anggang ti bakarangan bedeng. Teu eleh geleng kuriwed ka tukangan pos penjagaan ngadon motong kompas. Atungan sakolepat geus kapiheulaan sarta Darta tuluy leumpang lalaunan bari api-api nu teu nyaho yen tukangeunna aya Nyi Irah.
Sanggeus karuhan nu panderi lempangna rada ngendoran, reg Darta ngarandeg handapeun tangkal Ki Hujan nu rada iuh. Red panonna ngareret kanu bangun tungkul teu luak lieg. Ana tanggah dipapa ku imut tinu ngajanteng, ngadadak angeunna pada ngageter, ngadon ratug teu pupuguh. Bade lajeng ka mana? Cek Darta neuteub ka Nyi Irah. Bade ka Pangalengan, menawi kalersan aya treukna. Walau Nyi Irah ngarandeg bari imut ngagelenyu, manika tara kempot pipina. Geuning lu deungan, tos teu sieun deui kitu ku Mang Ipong. Cek Darta bari nyerengeh seuri. Maksudna mah ngageuh-geuhkeun yen Mang Ipong teh sesebutan urang kampung ka soldadu-soldadu Nippon. Kan tenan sieun mah. Walau Nyi Irah tungkul. Nah atuh geuning. Wios da upami cios mah bade sareng pun bapa. Manawi teh bade angkatnya lira. Boro. Darta teu kebat nyaritana bangun nu asa-asa ngedalkeunana, tapi manehna gancang nyelenggorkeunana. Pokna deui bari tanggah kana tangkal Ki Hujan. Boro naon kitu? Nyi Irah neuteub ka Darta nu tatanggahan. Boro kakak bade nyelang ngagandekan. Teu wararantun teuing. Isin panginten sanes teu wantun nya. Nya isin nya teu wantun. Sareng merenahna oge pantar abdi mah sanes digandekan. Namun kedah ngagandekan ngabadega. Walau Nyi Irah bari mesem. Maksad teh pasti isin dina disaranganana kudu make baju hejo. Darta nyerengeh seuri. Abdi mah isin sareng teu wantun teh ka satria. Nyi Irah tungkul deui sedang sukuna uyek-uyekan kana taneuh. Ari leungeunna ngopepang ngarabesan carecetna. Atuh eta mah mung saukur sesebatan. Da buktosna masa kieu karucal ku leuheuna. Mana teuing nganggo surup disebat satria. Cek Darta bari nangtung rada giset ka gigireun Nyi Irah. Cep cerempek repeh taya anu neuleuikeun caritana. Nyi Irah rada ngarenghap panjang bari panonna mencrong ka tonggo. Sedeng Darta leungeunna rada ngopepang. Kek kana ramo nu ngarumbay gigireunana bari curugna rada diutek-utek kana dampal leungeun Nyi Irah. Lain dikejatkeun, tapi kalah katuluy dicekel bari sakalian dicocok ku kukuna. Aduh, nyeri Cek Darta bari rada nyengir. Bongan tuh sapertos panangan nu palid wae. Walau Nyi Irah ngareret belenyeh imut. Apan leres ya ge nuju palid. Walau Darta bari neuteub seukeut. Sedang ramona pageuh dikepeulkeun kana ramo Nyi Irah. Palid. Nyi Irah teu kebat nyaritana da kaburu ditampas manten ku Darta. Mohon ieu nuju validasi. Nyi Irah api-api jamedut barang ngadenge validasi. Validasi panginten. Cek Nyi Irah menerkeun. Bok Darta ngomong, bendunya. Henteu, kalau Nyi Irah bari ngarenghap kaos nu capek. Teu kuna naon. Lami geuning treuk teh nya, bari rada metot leungeun Nyi Irah. Mohon, walau Nyi Irah. Waraas pemandangan teh nya, cek Darta bari panonna mencrong kabeh tonggo. Betah kitu di dieu teh? Nyi Irah nanya bari ngareret. Darta balem sata minangka ngajawab semet ngareret imut bari ngutek-ngutek curug kana dampal leungeun Nyi Irah. Atuh gep deui dicekal bari dicocok ku kukuna. Cek Darta bari ngejatkeun leungeunna. Dupi basa memeh kajadian di kebon tea. Salianti si satosan sareng si anetasan aya saha deui nya. Teu aya sasaha, malih masih satosan lagi terang-terang tos aya tukangeun. Ari si anetasan terang parantos mudagna bae, walau Nyi Irah rada ngabalieur. Manawi kitu salianti nu duaan ningali deui ringkang nu sanes. Aya upami memeh nama malih eta margina nu mawi abdi ngaraos teu keung oge. Saha kitu? Jangkat mah mung duka ka mana leosna, da mung sakolebat lersan lengkob. Jangkat manu basa pedak di warung tea. Mohon aya naon kitu, geuning maneh teu telepek.
Nyi Irah ngareret bari imut nu ngandung harti. Henteu mung eta we asa teu aya pisan lalaki nu nangenan. Nah biasana kitu eta teh, cek Darta api-api nu teu ngarti. Sasarina mah anu sok ngalanglangan teh Jang Katma sareng Jang Mamat. Nemung harita mah sapertos nu disangkeun ku abdi tadi, mung katinggal sajorelat. Upami teu aya Jang Katma sareng Jang Mamat, sok aya saha deui? Geuning papanjangan, aya naon sih? Henteu hoyong terang we. Mang Ajab sareng Mang Wartam. Pananaur ih abdi mah. At kaos nu molitik geuning. Bade ditangkepan gitu. Nyi Irah Malik bari terus neuteup kana beungeut Darta anu hideung. Pogo da di dieu teh cucunguk niponnya. Darta geuwat malikeun sarta ngareret bari nyeh seuri. Nu kantenan mah kakak anu teu boleh asa nincak dina cucug rungga. Jang cahaya atuh kaburu di dieu nya. Nyi Irah nempas bari rada ngajanggilek. Ku nguping ucap-ucapanana basa di warung ge. Kakak mah tos henteu ngarasa ngolembar. Walon Darta sorana bangun nu sadang upahan. Leres gitu. Nari kakak bangsa naon atuh? Darta Malik nanya. Leres ari sakulit teh mah. Namung Nyi Irah teu kebat nyaritana. Namung jerona mah sok aya nu langkung tinipon sorangan nya. Tempas Darta bari rada seuri maur. Leres gitu. Umawi abdi sok palalaur. Deheung nyang hareupan nipona tos puguh eta mah. Batan nyang hareupan cucunguk nama. Namung teu kitu kakak mah. Percanten abdi oge. Cek Nyi Irah bari rada ngahuleng. Itu sanes treukna. Cek Darta megat kalimah bari buru-buru nangtung. Sarta ngareret ka palebah datangna treuk perkebunan. Leres rupina mah bade ngiring. Nyi Irah nanya bari jung manehna oge nangtung. Duka atuh nya. Walon Darta bangun rumahu. Ulah atuh bilih ngaganggu kana tugas. Cek Nyi Irah bari nyamperkeun kana truk anu eureun hareupeunana. Tupi apa ka mana mang? Cek Nyi Irah ka supir iri nu mukakeun panto truk. Teu cios ngiring, wios atuh da sareng mang ieu. Walon supir iri bari ngareret ka Darta nu nangtung tukangan Nyi Irah. Tupi aden bade ka pangalengan deui. Mang iri nuluykeun nanya ka Darta. Upami lowong keneh mah, walon Darta. Mangga di dieu bae dipayun ngarahaneut keur sareng istri mah. Sanes kitunya Neng. Supir iri seuring ngahaha. Bari red ka Nyi Irah nu geus cat unggah sarta diuk gigireunana. Dituturkeun ku Darta nu meudetkeun panto truk. Rupina kirang pageuh, gebrukeun bae den, sing tarik keun baruksak mah barang si penjol ieu. Supir iri bari ngoperkeun persenelang kana hiji. Gerung truk maju. Tupi emang bade teras ka Bandung. Cek Nyi Irah ngareret ka Mang Iri. Moal da kakarage kamari ti Bandung mah. Walon Mang Iri bari nincakeun sukuna kana rem. Lantaran jalan rada mudun. Tupi ayeuna bade ka mana atuh? Harapan ayeuna bade jajab nu geulis. Cek Mang Iri bari nyerengeh seuri. Ah, mang mah baku ari sok heureuy teh. Nyi Irah ngajanggilek. Eta ku heureuy deui. Isin atuh taku adennya den. Cek Mang Iri ngareret ka Darta bari ngiceupan. Mohon urang mah jajab we nya mang. Hawatos bilih hayo bae direwaig ku nipon. Cek Darta. Leres kitu den mangkaning langkung keralak geura nipon di pangalengan mah. Tempas supir iri kawas nu ngalalewang nyingsieunan. Sapertos anu nembe wae atuh ari taeun teh. Cek Nyi Irah bari mesem sarta ngadilah ka Mang Iri. Tuh geuning ngaku ayeuna mah den. Cek supir iri bari mengkolkeun truk ka belah katuhu. Naon ngaku? Mohon tos tuman deui direwaig nipon kitu sanes. Berara teuing. Nyi Irah menik kuraweud baeud. Tuh nya den ayeuna mah baid geura. Ongkoh cenah cara kanu nembe wae ari taeun teh. Cek supir iri mesem bari ngareret ka Nyi Irah anu kerja motrot. Ah Mang Iri mah cara kanu nembe sote ka pangalengan abdi mah. Tembas Nyi Irah bari celetit nyiwet kana pingping Darta. Nah supirna teh diciwitnya. Ka pangalengan ari sugan mang teh direwaig nipon.
Cek supir bari ngabantingkeun setir ka belah kenca da lebah tikungan anu rembat ku kakayon di hareup jol truk nipon. Si penjol. Bokna bari pakupis ngabantingkeun setir. Sedang Nyi Irah mani muntang kana tak-tak Darta. Sudah ngobrol baik mang mah, cek Nyi Irah berada kurawed. Namung jadi hikmah oge nya Den. Tembal supir iri bari ngareret ka Darta, nu leungeunna bangun pageuh nyangkeh Nyi Irah. Ngajajah mah sesahnya mang, cek Darta seuri. Atuh kan tenan Den, tirakatna ge kedah 40 dinten. Cep repeh taya nu ngomong, nu kadenge ukur gerungna sora truk nu sakapeung ku kurubutan, nyorang jalan nu bala ku jujukutan jeung ngaroyomna kakayon. Sepi tiisen bangun suni pika keungeun. Hawa karasa pohara tirisna, katurug-turug haleungheum ceudem ku ibu nu mayut-mut, bangun maruntang kana kakayon. Di beh jauh mah malukmuk bangun nu nyimbutan gunung. Ana jo kanu rada hear-hear rada hegar, lungplong ku pamandangan endah, ngadadak hate teh make ngelenyap, rusras kagagas kuno enggeus. Kolebat katineng nu anggang nembongan, ngadon ngalangkang dina lamunan, bangun mesem nempo kasono siga rayungan. Teu tenembongkeun pasemono kurawed hasem, es tuning kawas anu sadrah kana kadar. Minangka seusehanana ukur semet ngalimba ngembeng Cipanon, bari nutupan beungeutna ku dua belah dampal leungeunna, terus ngalangkang bangun marengan bari teu ngomong, teu beunang disieukkeun ku peureum, tapi teu kadongkang ku rampa da puguh eueuh. Ana nyedak menuhan alam pikiran jeung hate lungleng koleng bari ting sariak ting sareblak, cus cos kaditu kadieu. Ret kanu nyampaki gireun bangun nu anteng ngangon lamunanana. Bari samar kahieuman kuringkang kalangkang anu anggang. Cacakan mun teu kapalang ku geus pirajeuna milu kana truk bari geus jauh bari jeung ngaragangan kana angan nu dibarengan. Kawas kana moal tulus kebat milu. Malah ari rasda inget kana surat anu ngablesat di bawah kesietna balati basa keur dilembur. Make lewang kareung sagala. Paur pacampur bingung. Boa kalakuan dirina teu leh aya nu nangenan. Teu karasa bakat tingku ulang-ulang nangalamun. Terkeus nepi ka Pangalengan satar eureun hareupeun pasar Pangalengan. Tupi Aden dugi ka dieu deui. Supir iri ngereret ka Darta nu mukakeun panto. Mohon nuhun atuh Bang. Walon Darta bari terus turun dituturkeun ku Nyi Irah anu ngajingcing kolanding. Tupi Mang Iri bade teras ka mana? Cek Nyi Irah bari ngagebrugkeun panto truk. Bade ka perkebunan pasir Junghun. Antosan we di dieu da disampeut deui engke ge ku Mang. Moal lami ieu. Walon supir iri bari ngoperkeun persenelangna kana hiji, geleser deui truk maju. Darta nu ngadadak dirobeda ku kolebatna kalangkang Nyi Min bebenen nu teu leh dipikatineung ti lemburna keneh, teu tuluy milu marengan Nyi Irah anu rek balanja ka pasar. Sajongjongan mah ngadon ngajengcen we nangtung di tempat pangeureunnan beus. Dadakuna ka Nyi Irah mah rek dicukur heula. Kawas-kawasna teu niat ke dicukur lantaran sieun katanyaan, nya tuluy leumpang ka belah kulon. Sarta tuluy asup ka tukang cukur anu kabeneran lowong. Sanggeus beres dicukur tuluy dileumpang kabeh kulon. Reg ngarandeg lebah sakola. Ret ka pengkolan jalan ka Bandung aya nu riung-riung jalma. Ari disampeurkeun sehoreng aya mayit ngagoler dina jukut dituruban ku samak butut. Cenah mamayit Romusha anu maot ngadadak lantaran kalaparan jeung gering panas. Teu berat kuwatir nanjona. Tudak kumaha teu deuk ngahelas. Awakna tinggal tulang dibungkus ku kulit teh sanyana, da sirikna teu siga rorongkong. Atuh Darta buru-buru ngaleos muru deui ka hareupeun pasar. Bisi nu tas balanja leungiteun. Tapi kasampak Nyi Irah can kaluar ti pasar. Cak bareduy kade heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ke-20 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tebang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan nabi harja pamit, permios.